Neng, Iya, Mas. lain bapak kata yang ada gitu kalem we. Atum nih groginya nih AA-nya. Teu grogi. Ada geus naon atuh? Lapar tadi tadi bere tuang atuh buru-buru teh dasar motondo. Naon Doang. hidung sih, Mbak. Sayang. Anjay. Tah, Bun. Lamun jaga urang maot. Tah, ieu kebun teh kabeh yang bunda, Bun. Tapi omat, Bun. Ieu sawah, ieu kebun nu lega, ieu teh ulah dijual kebunna teh. Halah dijual geus dibere kok kumaha urang atuh sedikeun mah. Kok da ieu mah tanah batur goblok guys. Ya. Teh, jantan sabaran teh abdi teh. Nabi hungkulnya. Mun jantan 45 ah. 45-an. Oh iya tuh. Mampi ah. Bisa nih. Oh, asli kopi. Mau sarang kopi Jantan pas atuh 50. Capek dah cek aing enak. Naon tuh naik gunung kok capek-capek. Urang mah resep naik gunung maneh. Yang eunah, yang indah. Ah, geleng kolot wae. Kok ka beuki aing mah normal geus teh. Ajar bodoh hirup teh. Alhamdulillah ya urang bati Facebook geus kabeuli tanah tuh tinggalikeun kebon aing deuleu tuh. Hektaran kieu euy. Tah ieu karyawan-karyawan urang tah tinggalikeun edan. Karyawana teh nya garelis kieu. Tah tuh, itu hiji tuh karyawana tuh aya tuh. Edan berkah pokoknya mah baraya Facebook lah edan. Aduh. Edan euy. Didagor. Cok, didagor tah. Jadi ya orang teh kerjaan benteng Cinanya. Benteng Cina. Benteng cinta, Om. Oh, benteng cinta. Edan euy ngareng hap kieu. Mana itu si cantik? Cantik teh milu lah rudet. Rudet. Palaur lah. Heeh, colok nu kitu kardaekeun. Cakep sih, cakep. Cakep. Aduh. Raregang kieu euy. Aduh. Mau si cantik mah. Komenin na Facebook. Naon cenah le? Mang kumaha cenah lamun video seksi kitu sok jeceng tara. Ah gampang we atuh nu si bule jeceng mah tinggal ngasupkeun. Anjay. Gue tunjukin punya duda keren dan siap uang. Kanjutnya gede, kanjutnya gede, tapi terkuat lila. Pinjem ya aing sakedeung ih. Mung atuh ah minyak sakedeung we sia sapenting goblok. Sia mung sapenting sia mung atuh asia goblok. Cenah tara ngarti pan aing teh randa anjing betul nu kieu sakedeung. Akan aing randa tuh goblok. Siapa ewang? Ieu denge. Sia boga curug. Gunakeun curug sia ieu aing. Mung aing yang eta keukeut. Pi aing maneh sabaraha tahun ngaranna? Orang male geus 2 tahun. Waduh. Cilaka pi euy. Cilaka kumaha kitu le? Anu 2 tahun ngaranna bakal disita negara. Nah, bisa kitu. Dia anggapna lahan kosong tidak terpakai anjing. Goblok anjing buat apa? Geuna keneh negara atuh ari kitu mah. Bisa kabarakeun we urang.